Kumaha ceu? Celuna isu kene geus ka dieu. Naon ceu dicampur sip deu motornya. Naon ceu isu kene ye men sok dari eueuh aing mah. Darat tuh. Apaan puasa? Usung kieu yang dahar. Lain kemarin ya ceu dibere kupon. Kupon naon? Kupon corona. Corona. Aing kolor bapana. Eta mangke penting bapana. Naon teh ya? Ngadenge abi ge bantuan cenah ti RW. Heeh, saha aya bantuan. Ya duka sabaran nama. Ayo kita bagian Ieu boga eta henteu. sudah kumaha urang aya. Nyamper aku aki-aki anu jompo teu dibere, anu beunghar bere. Terus kudu kumaha urang. Ya orang laporan wae ka RW jeung ka RT. Nah, atuh si RW mah kitu nya. Eta rakyat miskin teu mere ikan beunghar mere. Teuing eta teh Kunaon aing kunaon. jadi pamimpin teh ih. Kumaha atuh? Ya ayeuna orang demo tadi itu sarare ayo. Ayo atuh. Ayo urang. Tuh manca si RW. Datang heula. Mulai nu beunghar miskin Eta ayeuna mah tak kayak ieu. Aku udah sama di data heula si RW itu. Kamu rek naon teh? Coba musyawarahkeun. Jadi Nya atuh deuk. kudu atuh pikirkeun juga. Ieu teh bantuan kieu kena sasaran yang baleunghar nu meunang coba. Heuh ayeuna jalan kumaha di portal. Kumaha ngalewat yo coba ceu. Banyak kudu kieu mah aing. Sok gerak uing kumaha? Ayo. Sok pikir gerak teh hese aing lewat madat keur mah. Sok. Aduh aing mah. Acah buru-buru bisi ngeueuh manten si RW na teh. Manja. RW aing menang bantuan pusing lah yuk. Mending ge hayu daripada lingkaran. Yo, dengekeun barudak. Ke lamun asup ka jero. Heeh. Bejakeunna kumaha gitu pembantuan teh. Teu menang-menang. Siap. Cek. Ayo mah geus urang gedor wae. Lah tuh. Naon teh? Keburu. Kumaha itu masalah Covid bantuan Covid teh. Bantuan kopi mana itu? Aing nu baleunghar mareunang aing nu aing kieu miskin malah bajana. Geus geus heula sok Perbulan meunang 400.000 teh kumaha? Aing kumaha teh? Naon lucu, teh jeung barudak kieu kada dieu naon sararela. Jadi kieu we ye. Urang teh ieu nya denge beja ayeuna cenah aya bantuan corona teh ya. Hilang pada ayeuna nu baleunghar meunang urang anu ngagudukeun nu teu usaha sanggal poena teu meunang naha kunaon tah bat kitu. Ceuk kabeh geus didata ku RT teh. Pan kamari ge para RT teh ku urang di kita diinstruksikeun ka RT teh. Sok data warga anu terdampak Covid. Nah, sesuai edaran gubernur Binsos eta nu terdampak nu disebutna misbar
ade isbaratnya lain diri bubar tapi miskin baru ya supaya Ada orang miskin bobol atuh. ya tak eta kan ieu tak perlu apal teh nya di loba dieu tak ieu pemerintah teh ngayakeun bantuan sosial karena aya suspek ieu ya eta virus corona aya 8 pintu ce nah itu kudu paham ieu di loba dieu ya masyarakat ge kudu apal ieu nah hijina eta kartu program keluarga harapan PKH nu disebutna ya baca menang teh PKH Ora, ayo PKH tuh datang si tenang. sabar si sabar Baru gitu punang. terus kartu sembako ya anu disebutna ada nudanganna di APBN nah gitu terus anu aya di kamari anu terjadi ricuh ya eta teh data anu URT di data anu baheula tahun cenah mah tahun 2015 data teh suka mun salahnya abdi gitu eta hiji kaluarga teh gitu mantapna da lain RT lain RW bahkan lain pemerintah daerah menentukeun eta mah anu kamari ngarantri geuning di pos yang anu teh kantor pos nah eta data teh yang munculna lain di RT jeung RW eta teh langsung di Kementerian Sosial Jakarta anu nentukeun saha meunang si ASIB-na aya urang mah sebagai istilahna pelayan masyarakat ya intina naon ngarana teh semaksimal mungkin lah hayang meunang da kumaha pemerintah ge lain teu nyaah ka warga ya Atau kunaon? Anu bungan-bungan samsaran. justru eta naon ngarana teh Aing mah ada. Euy. Sekitar nama kurang di kudera teh. Jadi kita paham kabeh. Jadi inti nama eta lain salah RT jeung RW, lain salah pemerintah daerah. Yang terus salah saha. Istunik ieu mah istilahna nyata mah nu meunang rezekina meureun kitu. Ka anu teu meunang tungguan mudah-mudahan aya di pintu nu lain. Salah satu contohna da ngadenge mah di pemerintah daerah teh eta teh aya pintu 8 pintu cenah. Siga Doraemon. Nah, gitu saja. Jadi pemerintah teh cenah mah anu can meunang sing sabar KBG URT jeung RW diasupkeun. Tak bieu teh urang ditanyakeun we. Ari 8 pintu teh eta teh naon wae teh? Salah satu nama abdi ge nya anu apal mah kamari Kemensos ya, Kemensos teh eta Kementerian Sosial anu kamari karantina di kantor pos. Terus aya ojek online geuning ka imah. Nah, eta bantuan dari provinsi. Nah, kudu apal ceuk. Nah, jadi anu geus meunang teh kudu nama nyadar lamun meunang ganda teh sok bikeun kanu can meunang, ame teu ribut. Da pada awal mah ku RT jeung RW ge didata kabeh gitu. Kusabab tukang tindih datana anu heubeul jeung anu anyar. Nah, keluar bebarengan, nah wayahna anu ganda terutama anu jelema anu meunang PKH ya ce ya misalkan ece meunang PKH nah wayahna kudu ece teh nyadar diri bicik bikeun kanu encan meunang Ada borongan meunang. bisi ece anu meunang atawa ece misalkan meunang bantuan di pemerintah daerah ya dan Pemda ge nge-backup lah istilahna nah ini untuk ditanggung pemerintah daerah unggul pemerintah pusat dari provinsi Jawa Barat di Ridwan Kamil. Nah, eta Bapak urang nyahunya pada awal ieu nama si pemerintah teh nyaah ka rakyat, usaha rakyat khususnya Jawa Barat teh mun loba. Jadi nyalah sabisa mungkin tercapai yang nama usaha anggaran terbatas kayak maklum gitu nya. Nah KBG intina mah hayang tembur ece urangnya hayang meunang da sarua terdampak urangnya gitu kan. Kalau poe dahar teh jeung daun sampo wae. Dengekeun. Cuma ngomporan RW ta. Hanya batur meunang bangun urang teu da. Usah aya urang mangkat aing tos sopo. Aduh, Cek. Ngabek, Cek. Aja.
Kemana cuy? Rupanya sih gue balik kerosot teh. Anjing. Tuyahan sia.